jeung Wakil Wali Kota Anyar ku Kang Warasa. Kota Sukabumi di tanggal 20 Februari 2025 geus miboga Wali Kota jeung Wakil Wali Kota Anyar Haji Aib Jaki jeung Bobi Maulana salaku pasangan calon pinilih dina Calagara Pilkada 2024. Duanana geus diisrenan di Istana Kepresidenan Jakarta ku Presiden Prabowo Subianto. Jenengna Pak Ayep jeung Kang Bobi jadi pupuhu di Kota Sukabumi tangtu bae lain dihasilkeun ku waktu anu sakadet netra tapi ngaliwatan heula pasualan-pasualan anu aya patula-patalina jeung tahapan pilkada. Geus ilahar anu kapilih atau pinunjul dina pilkada boga pancen rongkah utamana kudu ngawujudkeun janji politik nalika dibetuskeun waktu kampanye sababaraha bulan katukang. Malah sok remen di nagara urang mah anu ngaranna pamimpin anyar kapilih di tingkat kota nepi ka nagara sok pada nagih ku masyarakat sangkan bener-bener ngawujudkeun naon anu dikedalkeun dina visi jeung misi. Keur ngawujudkeun naon anu dikedalkeun dina visi jeung misi Kota Sukabumi tangtu lain pasualan gampang lamun hal ieu henteu dirojong babarengan ku gawe rancage. Da anu diperlukeun ku hiji nagara, provinsi, kota atawa kabupaten lain saukur dipulas ku catur tanpa bukur tapi kuprak nyata sakabeh anasir dina ngokolakeun wewengkonna sorangan. Dina mereka mandang jeung pikiran kana kayaan Kota Sukabumi geus tangtu jalma kabagi kana rupa-rupa golongan. Aya nu hayang ngabebenah jeung merenahkeun pangwangunan fisik, aya anu boga kahayang sangkan kota ngawujud jadi kota anu bersih, aya anu mikahayang ngaheulakeun pangwangunan ekonomi, oge aya nu boga kamandang pasualan ruhani jalma anu sakuduna diwangun di ieu kota. Hartina lobana hal anu dipikahayang ku warga kota tangtu bae henteu bisa direngsekeun dina waktu anu sakedeung atawa samporet. Komo ngan saukur ku nagih janji. Ngawangun hiji wewengkon geus tangtu merlukeun tanaga jeung pikiran warga kota. Ceuk basa kiwari mah merlukeun kolaborasi atawa rempuk jukung sauyunan. Pak Ayep jeung Kang Bobi sok sanajan salaku pupuhu di ieu kota lain harti mangrupa dua urang jalma pang bisa sagala rupana di ieu kota. Terus tug nepi ka engke rengse ngalungguhan jabatana masih aya sabaraha hal anu can bisa dibebenah lain hartina pupuhu ieu kota mangrupa pamimpin anu teu bisa nanaon. Kusabab pasifatan-pasifatan jalma anu disebutkeun tadi tetep nerap dina diri Pak Ayep jeung Kang Bobi. Urang salaku warga kota kudu bener-bener mintonkeun dua hal oge. Ngarojong nalika kawijakan bener-bener alus jeung ngelingan ku cara anu hade nalika aya kawijakan anu teu pati karasa ku warga kota. Hiji wewengkon moal cukup diwangun ku saha bae oge nalika masih ken dieusi kuku padung dengan rarecet komo nepi ka parasea merebutkeun paisan kosong. Malahan aya hiji hal anu bisa disebut hade pisan lamun sikap politis henteu minuhan teuing kahayang masing-masing golongan. Bener, wali kota jeung wakil wali kota mangrupa jabatan politis. Tapi nalika geus jumeneng mah pasualan politis geus waktuna kudu dicageun heula sangkan tujuan utama ngawangun ieu kota nepi jeung kahontal. Henteu kungsi nunggu kana sabaraha jam rengse diistrenan Pak Ayep biantara dina rapat paripurna DPRD cindekna kieu. Pancen kaharep lain lumayan, henteu bisa disanghareupan ku emprak seukur ngandelkeun sabelah leungeun kabeh anasir boga tanggung jawab dina nguatkeun tihang papancang ieu kota sangkan ngawujud jadi kota anu bener-bener kuat dina sagala rupa hal. Kota Sukabumi kudu diwangun ku tali duduluran, lain ku menggarkeun pacogregan tapi silih rojong, cocok pisan jeung anu diucapkeun ku karuhun urang.
Ulah pagiri-giri calik jeung pagirang-girang tampian dina ngamajukeun hiji hal tapi kudu ngaluyukeun diri. Kusabab Pak Ayep jeung Kang Bobi mimboga tagline ayeuna waktuna. Mangka nata jeung ngawangun kota Sukabumi anyar teu bisa dinggangke. Ceuk barudak milenial mah kudu digaskeun ngan tetep we kudu barengan ku rasionalitas, kudu kahontal ku akal, kaharti ku pikir. Cageul.